Baros anu geus haga diri ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna harita musyrikeun panepteupna ka Rasanti bari nyarita. Rasanti, pikeun masihkeun sahan leuwih unggul dina ieu ijen jajaten. Mangka diri kula bakal mungkas subakuna ieu tarung. Kula bakal ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat kilat baraja deui sia. Taya bayana Ki Baros. Kuring bakal ngaladenan karep kahayang anjeun. Kuring bakal upaya sakuat tenaga sangkan mampu ngimbangan jurus pamungkas Ki Baros. Hade Rasanti mun kitu bae. Ayeuna waktuna diri kula maju narajang. Sap. Rasakeun ya Rasanti jurus pamungkas kula kilat baraja hop heya. Curewat, curewat, kalayang. Ki Baros maju narajang, badana ngalayang. Jirimna teu napakan lemah. Rasanti ge ngalakukeun tindakan anu sarua, jirimna ngacurewat ngalayang mapag datangna panarajang nu jadi lawan. Dua jirim anu tingkah layang teu napakan lemah. Harita masing-masing ngagunakeun jurus andalanna masing-masing. Ki Baros ngagunakeun ilmu pamungkasna kilat baraja, sedengkeun Rasanti ngagunakeun ilmu kilat bumi nu dikombinasikeun jeung jurus tapak darah suci. Panarajang Ki Baros teu bisa kena akan anggota badan lawan. Sabab senjata andalanna teh ditakis ku pedang Rasanti. Satu prasat siutang kaleweng. Senjata andalan Ki Baros ngoleweng kagigir alatan bantrok jeung pedang Rasanti. Kajadian saterusna panarajang dampaleungeun kenca Rasanti mubus nyusup dina celah lolongkrang kosong nu jadi lawan. Eta panarajang geus teu sempet disingkahan ku anu jilawan. Bus susup rubuh waya. Ki Baros ngagerunahan ka nyeri bari badanna ngajengkang ka tukang. Kalayang terus nyirorot ka handap. Tapi Ki Baros masih kena sempet ngajuralikeun badana sababaraha kali. Samemeh napa kana lemah. Curali cinig galig deuleuh. Ki Baros napa kana lemah bari badana mundur sababa lengkah ka tukang. Sedengkeun Rasanti ngalayang turun ka handap napa kana lemah. Kalayang cirig cilegedeg. Rasanti mancuh dina tangtunganana. Si Banteng Wulung nu ningali Rasanti aya dina kaunggulan. Harita ti jero pasangrahan terus nyarita semua anu ngagero. Woi! Ki Barosan. Hanu mantrak mentong cobra ngarek lawan Rasantian. Aranan lawanan anakna ka ngawing-ngawing mah. Ngalah kamu maha ngoge. Moalan bisa menang lawan Rasanti mah ong. Masih nguntung Rasantian henteu boga maksudan delekaan kanu jadi lawanan. Sobra ngarek kumaha sikep ngejeng ninakan Ki Barosan anu saterusna sia jangkar kehedan ngurang ajaran. Ki Baros anu geus bisa mancuhkeun tangtunganana deui harita katingali ngareret sakedeung kalebah si Banteng Wulung. Maju sababaraha lengkah kareupeun Rasanti dina jarak anu dianggap cukup harita Ki Baros ngeureunkeun lengkahna. Bari nyelapkeun senjata andalanana kana cangkengna belah kenca. Ki Baros netep Rasanti bari terus nyarita. Rasanti, kula rumasa kati dipangarti kasorang dina lumangsungna ijen jajaten Rasanti.
Tetela tahapan ilmu siat Rasanti memang lebih punjul batan diri kula. Kuayana gitu sakumaha ngiti diri kula Rasanti. Yen dina ieu kula nganyatakeun diri pikeun jadi anggota Barisan Dharma Yuda Rasanti. Kula ngarasa bagja sabab kula bakal dipimpin ku Rasanti anakna si Rawing. Uga wayana kula ngagabungkeun diri bakal bisa jadi kekuatan tambahan pikeun Barisan Dharma Yuda Rasanti. Rasanti netep kaki baros bari ngasupkeun pedang kana jero sarangkana terus nyarita. Ngatur nuhun kana nangrupi anu name disaurkeun ku Ki Baros. Ku ayeuna Ki Baros ngagabungkeun diri. Tangtos bakal nambihan kakuatan Barisan Dharma Yuda supados langkung jelas nama ngeunahan saha anu bakal mimpin Barisan Dharma Yuda. Urang bahas di lebet pasangrahan be. Mangga urang kalabat beki. Geus kitu Rasanti ngajakan Ki Baros asup ka jero pasangrahan Dharma Yuda. Sandika ge milu nuturkeun asup ka jero pasangrahan. Sanggeusna ngariung di jero pasangrahan ku Rasanti diwanohkeun ka si Banteng Wulung jeung Kauman Suroman Jawara Gunung Haruman kitu deui si Jaka Cece si Kipas Pedang. Anu dina poe harita geus ngagabungkeun diri jadi anggota Barisan Dharma Yuda. Saterusna ku Rasanti dijelaskeun hasil reungan tadi peuting geus ditetepkeun yen anu mimpin Barisan Dharma Yuda teh nyaeta Nang Bule putu si Rawing. Sanggeusna Rasanti ngarasa cukup ngajelaskeun sagarupana kaasup nerangkeun ngeunaan kakuatan ilmu silat Nang Bule leuwih punjul tibatan Rasanti jeung Sandika. Harita Rasanti mungkas kateranganana. Tajantan kitu Ki Baros. Ngeunaan anu bakal mimpin Barisan Dharma Yuda kalabat jumlah anggota anu tos aya dina waktu ayeuna. Diharapkeun dina waktu anu sababaraha minggu deui anggota Barisan Dharma Yuda teh teras nambihan. Kula ngarasa bagja bisa jadi anggota barisan. Kalawan baris dipimpin ku Nang Bule. Harapan kula mudah-mudahan Nang Bule bakal mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas. Nu dina waktu ayeuna geus ngawasa dunya kajawaraan. Si Banteng Wulung milu mairan caritaan. Wah, urang teh ayeuna mah jadi barayaan Ki Barosan. Hanteng ngangrangsa nyukur pisang ku ngayana Ki Barosan jadi anggotaan barisan. Memang bener nganu diomonkeun ku Ki Barosan. Nang Bulean nuju bisa ngelekeun si Warangkasan. Lamunan Ki Warangkasan geus dingelehkeun mah Barisan Warangkasan jayaan teh bakal bubaran. Geus kitu mah ninakan kang jahatan teh bakal ngurangan. Bener henteu Jaka Cecean. Lain tulang cileung kawas manuk ciwi kawas manuk ciwi dan teh cadang kileung. Si Banteng Wulung ngaret ka Jaka Cece si Kipas Pedang nu diaret geus rek ngajawab tapi kaburu kapilan manten ku Oman Suroman anu nyarita. Wah, wang anteng rek lagang ubar-ubaran. Aya bener oge tacaitaan manganteng teh. Sabab ubar-ubaran mah loba anu ngabutuhkeun gitu. Ubar-ubaran hebra gitu. Ubah? Oh, nyatulah maha-maha teh ngajual bangteng urang mah hitung-hitung nulung kanu butuh nalang kanu susah.
minimal bisa diajukan udah jelema teu saruag baru duit gitu da ubar-ubar mah teu kudu meuli sabab bisa ngalah sorangan gitu kumaha lamun ditukeran kendog-endog nya tidak naon nya bener siga akar-akaran ulah sote akar kutil atawa daunan ulah sote daun panto jeung daun jandela kumaha itu sok kamana-mana wae dagangna tuh ulah di jero leuweung sok ade-ade wae mah gandeng mah mun di jero leuweung mah jalur teu meulina nya ari mang anteng rek dagang mah langsung we di pasar gitu panganteng di pasar mah memang tempatnya udah dagang kumaha rupa-rupa obatnya oh nya eta mah obat budug obat kutil obat cangkeh obat silah jangar aduh obat sok kamana-mana bajing obat atel kanyut kan bawa oman soroman tekebatnya di tanah kaburu dibekam ku dampal leungeunna jaka cece betus nyarita kalau mana gitu aja sih Teh nanya ke Cece dijawab sama Kang Oman gele yang diomongin terus-terusan dagang gimana sih sudah ngomong gak nyambung malah yang dagang sekarang sejaman jawab omongan Mang Anteng jadi benar itu teh Mang Anteng yang harus dikalahkan teh pamimpinya dulu gitu Bo dah alih pamimpinya sudah elema anak buahnya juga akan nyerah gitu Bo sandika harita milu mairan caritaan nu disaurkeun ku Ki Baros kitu deui ku Mang Anteng ngeunaan nang bule mampu ngungkulan ajen pangartina Ki Warangkas memang jadi harapan sararea sabab ku cara kitu mangka Ki Warangkas geus moal ngawasa dunya kajawaran deui mudah-mudahan satu tasna ngandeg barisan Darmayuda anu bakal mimpin barisan ge geus aya babarengan jeung urang Ki Baros ngabagikeun panetepna ka Rasanti jeung Sandika betus nyarita kula sok sanajan tacan panggih dikeuna jeung nang bule putu Sirawi tapi ku ayeuna gamaran teh Nyimas Rasanti kula jadi boga kayakinan nang bule bakal mampu nanjurkeun kaunggulan barisan Darmayuda jadi pancen kula ayeuna mah rek ngajakan pupuh pagoron anu sejen we sangkan bisa ngilu ngagabungkeun diri ka barisan Darmayuda sabab kula geus menang beja kakuatan barisan Warangkas Jaya ti poe ka poe terus nambahan Rasanti netep Ki Baros bari kedalisan abdi sareng Kang Sandika kitu deui sareng Mang Anteng katut para anggota barisan Darmayuda nu sanesna nganuhunkeun ka ku ayana upaya anu bade dilakukeun ku Ki Baros anu balis bade ngajakan pupuh paguron anu sanesna tujuan utamana teh sanes sangkan pada ngagabungkeun diri ka pihak urang eta upaya anu sae loba deui obrolan anu sejenna anu ngajadikeun beukita mahloma jeung Ki Baros dina mangsana paguneman dina waktu harita sarikit milu mairan de caritaan jadi kieu Ki Baraka
Banda anu kacarita caturkeun harita di paguron lintang jagat seperti biasa ditepas Ki Hambaraka jeung Guntara anu jadi muridna keur ngabagiakeun kadatangan Nyai Sarikit si pedang langit nu harita kadatanganna teh bareng jeung aki-aki anu pangawakana begang tapi mas kene jagjag sarta beungeutna goreng patut kacida anu katelah aki rungking ti Pasir Gunting. Ki Hambaraka anu harita keur cumarita. Amoy. Ilaing di Arab datang ka Kalik Narongol. Sedikit. Sugana we bareng jeung Ayang Parasu guru Siraing. Amoy. Tapi ayeuna kalaka bareng jeung Aki Rungkik. Dewek jadi penasaran naon sababna teu bareng jeung Eyang Parasu. Cika sok jelaskeun dewek aya. Nyai Sarikit harita gancang ngajawab. Nyai memang teu babarengan jeung Eyang Parasu datang ka dieu. Sabab aya kejadian anu di luar dugaan, malah aya keanehan dina eta kejadian padahal harita Nyai jeung Eyang Parasu geus bisa nembus ka kampung kahuripan. Malah kulawargana Sirawing geus bisa diungkulan ku Eyang Parasu. Jadi kieu jujutan mah Nyai Sarikit si pedang hangit terus nyaritakeun kejadian anu geus lumangsung di kampung kahuripan. Sagarupana dijelaskeun ku Nyai Sarikit anu dina akhir eta kejadian Eyang Parasu kalahkah ngajakan mulang sarta muarek pipilueun deui kana urusan Nyai Sarikit anu jadi muridna. Sanggeusna ngarasa cukup mereka teranganana harita Nyai Sarikit mungkas caritanana. tah jadi kitu pangna Nyai henteu bareng jeung Eyang Parasu teh. Tapi Ki Baraka teu kudu leutik hate sabab ieu Aki Rungking Pasir Gunting geus aya dina kasapukan. Geus aya kasapukan jeung Nyai nyaeta bakal sanggup ngabantu ka pihak urang. Kaya amoy. Kali tadi lain geus ka hati ku dewek geus. Tapi dewek kacanya boga kemampuan naon ieu si Aki Rungking teh. Nah boga kemampuan anu sajajar jeung Eyang Parasu teh. Amoy. Sabab moh henteu mibana kemampuan anu sajajar jeung kemampuan Eyang Parasu. Asa pamohalan bakal mampu ngawujudkeun kana pamaksud dewek. Bener henteu, Sargun? Ki Hambaraka ngaret ka Guntara anu jadi muridna. Nu direret langsung ngajawab. Laras edan disaurikeun ku pangarsa margi nu dibutuhkeun kurang teh jalma anu bakal mampu nembus ka kampung kahuripan. Tapi punten ulang ge ulah nganggap enteng ka ieu Aki Rungking. Jantan punten rupina ayeuna mah ditaros ku pangarsa boga kambuan kumaha ieu Aki Rungking teh. Lamun punten ieu mah sakadar saran abdi kitu pangarsa. Nyai Sarikit milu mairan dicaritaan. Jadi kieu Ki Baraka. Ieu Aki Rungking teh dina hal kakuatan ilmu gaib mah jelas leuwih punjul tibatan Eyang Parasu. Ku kakuatan ilmuna ieu Aki Rungking urang geus moal make kudu hese nembus ka kampung kahuripan. Tinggal anu kudu dipikirkeun teh saha ti pihak urang anu bakal mampu ngungkulan ajen pangatira Silasati jeung si Sandika. Anu geus pada pulih deui kakuatanana jeung kamampuanana. Sabab tina hal ilmu silat mah Aki Rungking memang teu neuleuman secara khusus. Ilmu silatna paling ge ya bisa ngabantu ku cara ngambat makhluk gaib pikeun nyanding kana warugana jalma ti pihak urang anu bakal talu ngalawanan Silasati jeung si Sandika. Kitu tah cek pamikiran
Nyai mah Cibaraka Ki Hambaraka ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lilatus nyarita. cocok amoy cari dari si lain geus ka hati ku dewek sedikit ngeunaan anu bakal ngalawanan si Rasanti jeung si Sandika teh bisa disingaleupan ku Sargun murid dewek jeung si Kintamani Katut si Purbaya amoy anu madak dewek rek tumanya ka ilaing aki rungking. Nah bisa kira-kirana tilu makhluk gaib anu nyaning masing-masing kasih Sargun jeung anu sejenna. Coba jelaskeun ka dewek. Beheula kadengna. Sok jelaskeun ka dewek Rungking. Aki Rungking nutup seukeut ka Ki Hambaraka panonna anu dekok seukeut lir upama anu nembus kana jantung. Aki Rungking nyarita sorana peura semua anu peuyeuh bari jeung ngirung sagarupa. Rek ngamuatan 10 makhluk gaib beker si Rungking mah ngumpeun. Enak jalannya tiap jalma bisa ngasandingan sangkul gitu ngamuatan makhluk gaib. Usang itu ngeganggu, aduh, saku mah hebatnya, kemampuan ilmu silatnya, pasti bakal kawalahan, aing ripuh anjing, gitu cek ijilan aing mah, Ibaraka. Guntara harita ngareret ka Ki Hambaraka anu jadi guruna bari tos carita. Punten parasa, punten ieu. Sakumaha nu digikeun ku Aki Rungking eta tos kawilang hebat eta pangarsa. Can upami abdi jeung Kintamani Katut Purbaya masing-masing kasantingan kekuatan ku tilu makhluk gaib, maka bisa dipastikan si Rasanti jeung si Sandika bakal bisa dipinasakeun. Janten urang kedah persanten kana kemampuan Aki Rungking. Tapi punten. Eta mah dumasar kana pamikiran abdi we. Cocok amoy. Bener gitu Sargun euy. Dewek satuju bukan pamikiran si lain. Cocok. God. Jeung aing pamikiran si lain teh sarua Sargun euy. Nyai sarikit nutup kaki Hambaraka bari tos nyarita. Nyai rek ngusulkeun ieu teh ka Ki Baraka. Kumaha mun nyage milu ngabantu maturan Guntara jeung anu sejenna. Jadi ku cara kitu si Rasanti jeung si Sandika masing-masing kudu ngalawanan 2 urang lawan. Ku tiluarugana 4 urang lawan. Si Rasanti jeung si Sandika tangtu moal mampu ngimbangan anu lawan. Anu akhirna si Rasanti jeung Sandika bakal leuwih gancang dibinasakeun. Ya. Amoy. Eta bisa nu diharapkeun ku dewek mun si Rasanti jeung si Sandika geus malodal. Tangtu kampung kahuripan teh bakal aya dina pangaruh jeung kakawasan pangasana mulya Ki Balangkas. Amoy. Engke dewek rek ngusulkeun anu kudu jadi pupu lembur kampung kahuripan teh ilaing sadikit euy. Ilaing. Bari didekeng ku si Aki Rungking. Anu madak euy. Upaya anu bakal dilakukeun teh ulah nepikeun kagakal. Gagal meuleunan, da eta ulah nepikeun kagagal. Amoy. Kitu ceuk pamikiran dewek mah euy. Kumaha si lain satuju Sargun? Montong gegerem wae sakoplok satete sieun sateh. Unda kieu mohon dina tulisanan aya gegereman. Sok atuh tuliskeun. Punten pangarsa. Abdi satuju kana pamikiran ti pangarsa. Namun punten we masih keneh aya anu bakal jadi sasekelan teh nyata si Banting Gulung. Pada dibinasakeun ta si goblok. Punten ieu sakadar
ngemut we ka pangarsa. Amoy, perkara si Banteng Wulung mah ku si laing Sargun. Podaranana ku si laing. Tanpa kasandingan ku makhluk gaib oy. Si laing bakal mampu modal si Banteng Wulung. Amoy, manyawe mau dewek teu bisa modal si Banteng Wulung. Mun kitu goblok sia jadi murid teh. Jadi perkara nu enteng si Banteng Wulung mah bener itu sedikit. Ya bener gitu ke Baraka. Tak jadi gitu akhir rungking orang duaan kemah bakal aya di kampung kahuripan. Nyai jadi pepuhuna didekeng ku akhir rungking anu matak. Aki teh kudu bener-bener ngetrukeun sakabeh kemampuan akinya. Ulah asa-asa aki edankeun aki lah edankeun rungkadkeun aki. Sangkan upaya urang mah tepikeun ka aya dina ulah nepikeun ka aya dina kagagalan. Aki rungking pasir gunting nyerenge siri bari ngajawab. Memang itu yang uluna jawabnya nyanyi ke aki dimana bantuan aki mampu ngawujudkan karep kita yang dinyanyi. Tong serius aki. Mangga ulang bakal jadi lagi pamajikan. Hatina ulang barengan. Oh jadi kudu terus babarengan. Gitu. Musinya ingat nyanyi. Bakal ayah akibat. Nana paragat Jawa ulutnya lemaknya itu Ki Hambaraka ngabagikeun panetepna ka Aki Rungking jeung Nyai Sarikit heula terus nyarita. Amoy, jajak. Dewe bakalnya tujuan karena perjanjian iling duaan euy. Oh, di mana hasil karap jeung pamangsudan si lain jadi salaki jeung pamajikan. Amoy. Ramata kilaing duaan teh kudu beunang dipercaya. Sabab dewek anu dipercaya sapinuhna ku pangarsa nu mulya ke warangkas. Sabab mun si jagat hawuk bisa nyangking sapinuhna ilmu lintang panumbaling jagat, mangka sagar rupa masalah jeung urusan dipercayakeun ka dewek euy. Amoy. Eta nu kudu diperhatikeun ku si laing mah sadikit jeung Aki Rungking. Omah teh euy. Nyai Sarikit netep ka Ki Hambaraka terus nyarita. Nyai jeung Aki tangtu bakal merhatikeun kana sakabeh caritan Ki Baraka. Sarta bakal upaya sakuat tenaga sangkan karep pamaksudan urang teh bisa jadi kenyataan. Anu jelas Ki Baraka kudu sapinuhna percaya kana kekuatan jeung kamampuan Aki Rungking dina masalah kekuatan ilmu kagaiban. Guntara harita milumairan caitan deui. Punten pangarsa. Sakumaha nu dilisankeun ku Nyai Sarikit memang kedah dipersantan ku pangarsa sapinuhna. Janten punten pangarsa. Tos teu kedah cangcaya deui pangarsa. Kedah bulet punten ya. Secara pribadi abdi percaya sapinuhna kana kemampuan Aki Rungking. Namun punten. Abdi mung sakadar ngemutan ka sela pangarsa kitu barisa. Amoy. Si laing kudu ngarti Sargun euy. Dewek bakal percaya sapinuhna lamun si Aki Rungking geus mampu ngabuktikeun kekuatan ilmu kagaibanana. Mangsa ngabantu ka pihak urang tepikeun ka hasil pamangasudanana. Kitu sikeun jeung pamadegan dewek mah euy. Anu matak dewek teu hayang ngadenge aya dina kagagalan. Aki Rungking pasir gunting netep ka Ki Hambaraka dina sorana anu peurak samupeuyeun jeung irung. Harita tos nyarita.
lupa pembangunan jadi kenyataan. Selungking berpuluhan tahun untuk diri mentul tampak inak ngayakin uatan ilmu gaib. Sakumah hebat ilmu hilat pada jangkuk yang jawal. Mulai anu mampu imbangan kekuatan ilmu gaib anu dipiboga ku Silungking. Kebuktikan dulu ku sarea. Kita percaya matilah kemampuan aing. Aing ripuan ini ngomong gitu deh. Si ganu Arab. Aing nara lilan perak jeung irung deh ini. Abang, aman kita mamangis. Tong micun di waktu si laing tiluan gancang ajakan si Kintamani jeung si Purbaya euy. Jadi si laing limaan langsung ke kampung Kahirpan. Tong diengke-engke deui sia teh. Lebih cepat lebih bagus. Podaran si Rasanti jeung si Andika kitu deui si Banting Ulung. Ulah soda si Dodi podaran anu ngadongeng lamudenan. Ku dewek didaguan hasil lakon gawe si laing limaan euy. Dewek hayang nyaho kudu hasil pokona mah ulah tepikeun gagal. Kaki ku sering sargun. Sok saya ngegeram dari babu ku aing. Tentu mangga. Kartos pangarsa pokoknya nama tugas pangarsa bakal dilaksanakan sakumaha mistine. Sanes bade milahaan ya mah namun punten abdi kaduka yakinan upaya dilakukan dina waktu saya mah moal duwi kang kakak gitu pangarsa. Janten punten ya. Kedah percantan yang sagalupina bakal lain nakalan salah bangsa. Geus semicen di waktu Guntara jeung Nyai Sarikit katut Akilungking terus nyampel heula Nyai Kintamani jeung Purbaya. Geus kitu mah 5 anana terus arinit rek ka kampung Kahuripan. Sedengkeun di tempat sejen baraya vodka ya. Nu rada anggang ti kampung Raharja. Harita di salah sahiji tempat anu sepi teu jauh ti jalan anu keur disorang. Jakawanara jeung Aceng Jeprut katut non Alina keur ngariung tiluan dariuk dina handapeun tatangkalan. Jakawanara anu harita keur cumarita. Urang geus pada ngagabungkeun. Urang geus pada ngabandungan kakuatan Walakas Jaya. Beuki dieu terus nambahan jumlah anggotana. Artina kakuatan barisan Walakas Jaya teh beuki tambah kuat. Malah mun teh mah bener sabeberapa deui Tuan Willem jeung rombongan rek datang, mangka eta rombongan sodadu bakal ngabantu barisan Walakas Jaya. Leres teu Non Alina? Non Alina neuteup ka Jakawanara. Dina caritanana anu dicampur jeung basa Sunda terus nyarita. Memang leres. Betul anu dikatakan ku Kang Jaka. Dan untuk itu abdi nanti ketika ketemu papi, abdi akan bicara 4 mata. Dan kita orang akan bahas rencana papi, dan apa yang dilakukan sama papi dan rombongan Sodadu. Setelah ada terus ayah di Pakuron Lintang Jagat, dan tentu saja